Naon geuning ayah geus dibuat nage tingali ceutiu teh kunaon ieu teh? Omong nitahnya. Aneh aingnya kamari teh nitah ka urang ucang ange sungutna teh. Heeh. Cing geuning itu geus rayap nu dibuat urang sampeurkeun cing hayu. Amang dititah saha ngarit? Dititah ceutiu. Wayah kumaha ieu teh nitahna? Nitahna mah kamari. Nah, eta ceutiu kacidanya pibuateun sakitu ge kaitu nitah ka dieu nitah tingali. Si ayah geus moal gebang arit naon rek kumaha ieu geus beak geuning ariteuna oge. Sababaraha kali nitahna teh. Buru cenah dibuat cenah asak teuing cenah parena cenah. Lain legegnya ceutiu eta hirupna. Kembaya tuh ya. Pemana urang mah balik da mana tingali atuh rek beak ieu geura. Tadina amang ada dogan tuh abi teh ka dieu teh. Teung teuingeun atuh jeung nitah ka urang ai geus nitah mah ka batur. Urang susu mana? Susu ceutilna asa teu geunah ieu. Aduh, Kacida aingnya. Beres ieu mah sakedeung deui ge nu dibuat teh. Geus satengahna kieu mah. Kari mere ompreng meureun ayeuna mah. Eta geuning ceutil teh jalma teung teuingeun teh. Nah naon kitu? Tega pisan ceutil mah nitah dibuat kamari geura ka ibi. Itu geus rayap geuning nu dibuat. Heuh hampura we atuh bi da di kumaha deui da itu teh hayangan dibuat dulur atuh da kacidana mah. Kacida mi abong ka jalma teu gableg eta nitah dibuat ucang ange ngomong geura isukan dibuat hayang duit hayang babon tuh tingali geus beak ari teuna oge geuningan. Heuh hampura we atuh da kacidana mah dulur ai ibi mah da deungeun-deungeun balang bangeun tara boga pangabutuh abi mah ka ibi. Ai jeung dulur mah amanan kumaha atuh da. Si ayah moal arit moal gebang teu sopan pisan abong ka jalma kieu. Heuh atuh bae baralik deui we atuh ayeuna mah ain geus aya mah batur. Tayang cabrik ke deui mah aing dititah ku jalma kitu. Ngahina. Sekolah rek mantau ge aing.